fayata'ayanu alal qadiri binut kida urang mah kadaruga sadayana ge nya ngucapkeun Allahu Akbar kaduga di dieu mah aya gambaran lamun teu kaduga nya fala yasihu ar-rahmanu akbar ieu mah nyontohan anu teu bisa nyebut Allahu Akbar diganti ku ar-rahmanu akbar teu bisa wala yasihu taqdimul khabar alal mubtada atawa dibalikeun akbarullah ahmual urang mah nya kitu mah ieu mah nyontohan anu naon anu teu bisaeun ngucapkeun Allahu Akbar. Wa man ajaza an nutqi biha bil arabiyyah tarjamaan habi ayyi lughatin. Lamun bener-bener teu bisa ngucapkeun bahasa Arab sama sekali teu bisa ieu mah. Teu diajar abatasa keur leutikna. Bisa digantian ku naon ku hartina. Bahasana bahasa naon di ayyi lughatin sa'a bahasa naon mah nu bisa mun bahasa Sunda Allah Maha Agung berarti gitu nya. Mun bahasa Sunda bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Tiasa ngan pedah pikeun jalma anu sama sekali teu bisaeun ngucapkeun Allahu Akbar. Ari urang mah bisa. Wala yaqilu anha ila dzikrin akhor teu bisa diganti ku nu sejen. Bakatin kudu Allahu Akbar atawa dina apesna dina teu mampuhna dihartian. Wa yajibu qarnun niyati bitakbiri wajib ngabarengkeun niat dina takbiratul ihram. Ngan ngabarengkeun niat dina takbiratul ihram teh aya muqaranah hakiki nya berarti timimiti urang teh niat dimimitian pas bar niat tungan urang mah teu bisa kitu mah nya dan niat urang mah ayeuna di mana di naloh keur nyebut al mah encan niat teh Allah kakara urang teh fokus kana naon kana niat geus beres niat hu akbar ngaranna eta teh muqaranah urfi naon ari muqaranah urfi teh ngabarengkeun anu bangsa huruf ari huruf teh kabiasaan sakumaha pendapat Imam Nawawi wa aman Nawawi fahtarul iktifa bil muqaranatil urfiyati saur Imam Nawawi cekap masing kitu oge kitu teh kumaha kitu teh niatna keur dina naon dina lo wungkul Allah beres niat hu akbar tah eta dina masalah niatnya bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdirun li salat teu beda we jiga nu tadinya jiga anu ngabayangkeun salat geus kabayang salat teh ti mimiti urang mimiti salat geus kabayang jalan ka Batu Karut moal nyasab ti mimiti urang rek mangkat ka Batu Karut tah eta istihdor mustahdir begitu 30 menit ya. Nangtung hiji deui nangtung sok rek barobok mah nangtung tema al qudrati lamun kaduga fa in ajaza anil qiyami ko ada kai pasaa kumaha lamun teu kaduga nangtung bari diuk kumaha diukna bebas diukna hayang kumaha urang mah hayang sila pek hayang emo mangga hayang yang hunyar heug nya hayang cinogo cinogo mah lain ge diuk nya rek kumaha wae diukna bebas nya lamun teu kaduga nangtung pek diuk rekna kursi rekna jujodog atunya dihanap atawa rek sila rek nyang hunyar rek emok bebas diuk nama ngan pedah wa qu'uduhu muftarisan afdalu ngan diuk iftiros eta teh leuwih utama kumaha diuk iftiros teh diuk tahiyat awal ari diuk tahiyat awal kumaha ya bisi aya nu beda nya da ari istri mah komo naon kahalangan ieu
diuk tahiyat awal keneungna diukan. Tingali heula, keneungan diukan. Ieu mah yang katukang ramona diantolkeun. Tah, ieu namina iftiros diuk tahiyat awal. Lamun kuat kieu maka wajib kieu, wajib ieu teh nya. Kumaha lamun nyeri sukuna? Ningali ka dieu. Ari nyeri mah kumaha deui ngaranna ge uzur. Urang mah kuatna kieu. Mangga kieu oge. Urang mah teu kuat antau ge kuatna ge ngacung kieu. Mangga nya. Ieu utamana. Ngan peda secara umum mah diuk teh bebasnya, termasuk dina diuk istirahat. Diuk istirahat sabada naon, sabada sujud. Kan ari sunatna mah kieu. Ngan dina buktina bisi aya nya, bisi ningali tas sujud Allahu Akbar. Sila. Jadi itu salatna. Jadi ngan peda teu utama, termasuk iqah. Dina sarahna ari iqah teh jiga anu sidepu. Tah tingali, bisi sok ningali dikiekeun tah. Allahu Akbar. Ieu nangtung atawa kieu. Bisi aya sok ningali kieu. Tah. Atau ditumpangkeun hiji. Ya. Tah eta teh mangga nya. Mangga ngan pedah henteu naon? Henteu utama nama kumaha? Nah, ieu ari ngan saukur ngudag sah mah kumaha oge mangga nya. Ngan ari nu geus biasa mah ulah naon? Urang mah rek nyobaan diukna teh jadi sila ulah nya. Nya teu utama nu utama ge bisa. Ngan dina buktina salat masih keneh dianggap sah lamun bari diuk kai pasaa diukna mah kumaha we bebas. Urang lamun salat bari diuk sok kumaha? Taranya orang mau salat bari diuk nya. Cager keur gering mah tara salat. Wa qu'uduhu muftarisan afdalu. Nah, eta nya. Simpulkeun heula. Jadi rukun salat teh aya 18 name 3 nu kahiji niat. Nu kadua nangtung di dieu mah nu katilu takbiratul ihram. Aya 2 menit deui bilih aya pertarosan. Bilih aya nu kalangkung teh kadugikeun atawa kirang kahartos dina anu nembe dibahas. Tekenging pas uih nah hanya tak tekenging aya kitu sok we ayeuna supaya naon upami terang kadugikeun kalangkungnya upami teh mah terang di PR-keun gitu. Tos akhirnya berarti kaharti kewe titipkeun atunya isi-isian ayeuna mah. Eta heula nu biasa kadugikeun pamudah-mudahan ageun manfaatna khususna kangge simkuring umumna kangge sadayana nu leresna tina agama nu lepatna mah murni kalepatan simkuring. Hapunten tina sadaya kakirangan oge kalepatanana ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wallahul muwaffiq